Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangu sadayana. Dina dangget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda nu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapaan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana para wargi anu mika cinta kana dongeng Sunda. Mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-32 nya. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugika nyarioskeun harita Ginggi teh anu nuju ngobrol sareng Ki Ogel nya margi Ki Banen harita nuju teu damang. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangboberah kana manah kanggo urang sadayana. Saterusna kumaha Ginggi panasaran. Saterusna Ki Banen neruskeun tugur mapai ku tadalam khita ngan di tengah jalan dipegat-pegat ku hiji jalma. Ceuk Ki Ogel. Saha eta anu megat-megat teh? Ginggi panasaran. Ki Banen teu kungsi apal sabab hariguna kaburu ditonjok satakerna malah laju kapiuhan teu inget teu bumi alam. Ceuk Ki Ogel. Ginggi ngahuleng lila tepikeun ka hiji waktu Ki Banen lilir sabab kaganggu ku batuk. Kisilah Andika teh gering parna tapi jika anu mumua diubar. Ceuk Ginggi. Ih, sidik rajin minuman ubar ngan batan cager kalah beki kanceuh. Ki Ogel anu nembalan mah kitu nate bari ngasongkeun wadah jiga kan dileutik cenah di jero nate ubar. Ke cikan kaulang ngilikan. Ginggi ngajewang eta wadah geus kitu diteng-tengkeun eusina nya aya satinggerenjil laleutik sagede-gede tai embe meureun. Nya mun ceuk ayeuna mapel eta teh. Ginggi ungas ingus kana eta pel ngan sabana di teu eta halisna kerung. Ieu mah dijieun tina sabangsa tua. Ceuk Ginggi ngadengi kitu atuh puguh we Ki Ogel teh reuwaseun. Maksud sia eta mah sabangsa racun cenah. Ginggi unggeuk kalawan yakin. Eta mah sabangsa obat yang ngentelkeun getih beuki lila diinum getih beuki kentel. Mun getih beuki kentel moal bisa lancar ngamalirna bakal gering kateterusan anu akhirna mah hos we paeh. Ceuk Ginggi. Kurang ajar ta si Madi. Ki Ogel ngagerem ambek. Si Madi kitu anu merena teh Ki. Heueuh budak eta. Utus sangka boga niat jail kaniaya. Ceuk Ki Ogel. Ginggi mah masih ungas ingus kana mariksa pel teh. Ieu pel teh sabenerna mah dijieun tina campuran daun gedi jeung kai peuteuy selong. Gunana jang nyageurkeun tatu dina kulit. Tapi da dibalurkeun lain diinum. Awak anu tatu tepi ka ngaluarkeun getih dipopokeun ku ieu ramuan. Engke getih tereh garing jadi lamun diinum mah getihna di jero awak urang bakal kental. Nyamun haben diinum balukarna jadi racun. Ceuk Ginggi. Jadi si Madi cantang tu ngahaja mere racunnya. Ki Ogel tu manya. Cantang tu
ngahajarek ngaracun mah ngan bakal jadi racun lamun salah ngagunakeunana. Eta ceuk saha ieu ramuan kudu diinum mayang teh? Ginggi tumaja. Nya ceuk si Madi. Tembak Ki Ogel. Ke ku kaula eudek ditalungtik ti mana manehna boga ubar eta jeung ceuk saha ubar teh jang diinum? Omong Ginggi. Tah ayeuna mah kaula eudek tumanya naha kira 7 atau 8 bulan anu kaliwat kisilah arindit rerencepan ninggalkeun sagara herang. Kunaon eta teh? Ceuk Ginggi mindahkeun obrolan. Nu ditanya rumenghap bingung. Eta teh bagian tina kabingung kaula jeung Kibanen dina nitenan polah-polah suji angkara. Ceuk Ki Ogel neruskeun omonganana. Tengah peuting kaula opatan nyaeta Kibanen, Seta jeung Madi. Tengah peuting dihudangkeun diajak harita keneh ninggalkeun sagara herang. Naon cenah nu jadi alesan? Sidik kaula oge tumanya jiga kitu ngan kalah disentak. Cenah lamun nyawa hayang salamet, hayu geuwat ninggalkeun ieu tempat. Ceuk Ki Ogel. Ginggi cicing pura-pura teu ngarti. Pan kaula heran nah kuduk kakaburan ti sagara herang. Padahal peuting eta pihak pribumi sakitu ngogona kasema sagala dipupujuhkeun, omong Ki Ogel. Meureun ukur Ginggi anu ngarti mah naon sababna suji angkara ngadadak ngajakan kabur peuting eta keneh. Ieu teh alatan suji angkara manggihan Rusiah tujuan sabenerna ti Ki Banaspati, malah manehna kudu geus paragat nyawana saupama teu ditulungan ku Ginggi mah. Mani tega ninggalkeun kaula, ceuk Ginggi. Sabab Seta embung ngajak sia, ongkoh pan ayeuna Kibanen nitah malar sia tong tulus babakti ka suji angkara lain, ceuk Ki Ogel. Cigue sia neangan gawe di mana ngan muntong babakti ka suji angkara, ceuk Kibanen nyarita teh bangun eungap. Nya bener, komo sia masuk babari barang geuruh kana polah batur. Pasti babari picilakaeun ceuk aing pari polah suji angkara ngabahayakeun pikeun anu ulah ilu ka manehna mah, omong Ki Ogel. Moal Ki engke mah, ceuk Ginggi. Badak kitu obrolan jeung Ki Ogel rengse samemeh indit Ginggi pepeujeuh sangkan Kibanen ulah nginum deui ubar pamere Madi. Nginuman cai koneng campur seureuh we. Nya amisan ku gula beureum bakal nyageurkeun tatu di jero, ceuk Ginggi. Nuhun Ginggi, teu sangka euy sia teh geuning teu bodo-bodo teuing. Ari dina urusan ubar-ubaran mah sia saeutik aya kanyaho, ceuk Ki Ogel. Ginggi mah balik deui ka alun-alun benteng luar ngan tetela geuning karesmenan mah geus bubar. Nu aya mah kari patugas anu keur bobongkar papanggungan. Boa dina acara uji kawiraan geus ngahasilkeun calon prajurit anu aralus. Bari nungguan tepung deui jeung Madi Ginggi jalan-jalan ngurilingan dayeuh pakuan. Mimitina mapai-mapai walungan Cipakancilan, cenah ieu mah walungan buatan dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ieu walungan teh buatan teh sasat nepungkeun walungan Cihaliwung jeung Cisadane. Dayeuh pakuan masasat dihapit ku dua walungan badag. Di tebeh wetan diwatesanan ku walungan Cihaliwung. Di kulona ku Cisadane. Cihaliwung ngalamuara ka Teluk Sunda Kalapa.
Ari Walungan Cisadane ngamuarana di basisir Tangerang. Baheula mah boh Sunda Kalapa, boh Tangerang ngarupakeun darmaga palabuhan anu nepungkeun pajajaran jeung karajaan sanusantara. Malah jeung Asia dina urusan perdagangan laut. Ayeuna mah geus teu kitu. Sunda Kalapa dikawasa ku Cirebon jeung darmaga Tangerang dikawasa ku Banten. Baheula mah dagangan ti mana bae bisa dibawa langsung tepi ka darmaga dayeuh Pakuan. Ayeuna teu bisa. Di darmaga Pakuan geus eueuh hareup kahirupan perdagangan antar pulo. Kabeh geus kacandet ku Banten atawa Cirebon. Pangasilan pajajaran ayeuna mah ukur ngandelkeun hasil huma jeung palawija. Sabot Ginggi keur leumpang teu jauh ti sisi Cihaliwung lapat-lapat kabireungeuh loba jalma ngabring murusi si Walungan. Ari itu jalma eudeuk kamarana amang. Cenah Ginggi tu manya ka jalma anu gura-giru rek murusi si Walungan. Nasian teu apal gitu jalu. Ceuk si jalma. Teu apal mang. Apanan sore ieu teh keur aya Mundai di leuwih Kamala Wijaya. Ceuk jalma. Ginggi kungsi nampa beja. Leuwih Kamala Wijaya teh anu aya di Walungan Cihaliwung, meureun beh dieu namah nyarebutna teh leuwih Sipatahunan. Naon ari Mundai teh? Ceuk Ginggi. Ih, budak teh aya bodoh ieu. Si jalma. Ari Mundai teh ngalalauk babarengan ku jalan nyaatkeun leuwih. Cenah. Ceuk jalma anu bieu ditanya cenah ieu teh bagian tina kagiatan tahunan anu katelahna upacara Kuwara Bakti. Ngadengi kecap Kuwara Bakti Ginggi jadi ras inget ka lembur cae. Pan hari tak hampir salapan atawa 10 bulan anu kaliwat manehna jeung Nyi Santimi lalajo karyaan dina upacara Kuwara Bakti. Ari Kuwara Bakti teh mestakeun bada panen di saban wewengkon beda waktuna gumantung iraha hasil panen palawija jeung huma diala. Nya meureun ari di Pakuan jeung sabudeurna nama ayeuna acarana teh. Iki Darma oge bareto kungsi nerangkeun yen nya saban taun sok aya upacara Kuwara Bakti. Ceuk Darma Kuwara teh dewa kamakmuran salakina Dewi Sri. Ari Dewi Sri teh taya lian iwal ti Ratu Pare. Kuwara Bakti teh nas-nasna mah hiji upacara jang ngahormat jeung jang nembongkeun rasa tumarima patani ka anu nang tayungan kahirupan patani. Nya nas-nasna kaluhurna mah minangka bakti jeung rasa hormat ka hiyang anu murbeng alam. Samemeh ngayakeun kagiatan Kuwara Bakti, Raja Katut Kulawadetna ngayakeun heula upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya. Geus kitu aya upacara nyekar ka Gunungan Pasir Badigul, tempat Kangjeng Prabu Siliwangi ngahiang. Ceuk jalma. Dina sababaraha sajarah kabejakeun yen Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh maot biasa. Nya dipusarakeun di Pasir Badigul. Tapi ceuk kawal sejen Prabu Siliwangi mangahiang. Anu dimaksud ngahiang teh leungit ti dunya tempat cicingna manusa tapi lain maot sailaharna manusa. Gitu. Minangka upacara anu deket-deket kana pesta mah aya upacara Mundai tea. Mundai atawa ngalalauk babarengan bari nyaatkeun leuwih Kamala Wijaya atawa leuwih Sipatahunan dipigawe ku sakumaha rakyat
pakuan anu keur ngalaksanakeun kewajiban calagara. Anu maksud calagara teh nyaeta seba tanaga kasing saha anu teu mampu nyebakeun harta nya nyebakeun tanaga. Nganda upacara mundai mah matak pikaresepeun sasaha da sasaha oge meunang miluban. Asup anu sabenerna mah teu keuna ku kawajiban calagara. Ceuk si jalma deui. Ginggi kataji pikeun lalajo acara mundai kitu sababna basa eta jalma rurusuhan edeuk muru kawalungan. Ginggi oge guragiru nuturkeun tukangeunana. Ari nu ditujul teh tungtungna benteng wetan sabab walungan Cihaliwung pernah didinya. Nyawe di sapanjang sisi walungan teh ratusan jalma gede leutik awewe lalaki keur lalajo di sisi walungan. Ana ginggi beuki deukeut tetela lalajo ratus-ratus jalma nu keur kukucuprakan di tengah walungan saat. Nu dimaksud saat teh jerona ukur 1 ur. Sabab lamun teu saatkeun mah jerona ngaluhuran hulu. Malah di palebah palung walungan mah sababaraha deupa ari keur saat mah jiga jungkrang eta palung cai teh. Nu keur kukucuprakan teh aya nu marekel pakaka saperti anco, kecrik, sirip, jeung sajabana. Tos aya ti kapungkurnya urang Sunda mah. Pakakas pikeun ngalalauk teh. Baikno. Aya oge anu sakadar mekel tolombong atawa buleng meureun jang ngawadahan bebeunanganana. Nu lalajo sarurak lamun sakalina aya nu nyirib lauk ukuran badag atawa saleuseurian sawaktu aya nu keur ngabeberik lauk ngagunakeun ayakan tapi si lauk kabireungeuh lingas tepikeun ka anu mawa ayakan teh kalah kalabuh. Anco ditarik ka luhur kabireungeuh puluhan lauk sagegede pingping gugurubugan. Geus anco diturunkeun di darat ulasan jalma parebut newakan lauk, parebut newakna oge mani pabisa-bisa. Nu kurang tapis mah kalah pating soledat labuh. Ngan ari geus beunang mah sanggeus diasupkeun kana buleng mah lain deuk dibawa balik. Tapi disetorkeun ka patugas khusus anu katelahna teh wada nyaeta anu tanggung jawab ngumpulkeun hasil mundai. Engke we dibagikeun nama sanggeus teh sabotram cenah kitu. Sabot jalma keur pahibut kitu panon ginggi mah neuteup ka jauhna. Nyaeta kapentaseun walungan neuteupna mah mani teu eureun-eureun, neuteupna mani teu ngiceup-ngiceup. Nah make kitu sabab anu diteuteub ku ginggi teh nyaeta aleutan awewe aya kana welasna kabeh gareulis, kabeh karewes jeung parantes marake pakean anu marewah. Kabayana dijieun tina kain sutra anu warnana teh moronyoy. Geus sababaraha kali ginggi mereungeuh awewe geulis, tapi anu kadeuleu ayeuna mah geulisna ti paliket. Ieu mah ginggi ya. Pauno gitu wae ginggi mah ya, mata karanjang. Siga anu ngadongeng gitu, siga operator ya. Lamun mah ginggi geus tepung jeung widadari jeung para pohaci nya ieu meureun widadari jeung pohaci teh. Aduh. Aleutan widadari karajaan Pajajaran teh diabringkeun ku ulasan para sinatria anu kabeh oge karasep garandang. Aya sinatria anu pangkasepna ginggi apal eta sinatria gandang teh tayalian iwal ti Suji Angkara. Penak ya, Suji Angkara. Tukangeun Suji Angkara aya jajak kaseta
anu rada narik perhatian Mas Suji Angkara jiga anu usaha satekah polah sangkan lempangna ngadeketan salah seorang putri karaton anu mani geulis kitu. Cek Biwir Ginggi ngunyem teu karasa. Panon Ginggi dibolotot-bolotot teu ngiceup-ngiceup jiga mata peda. Kumahan teu rek kitu sabab eta widadari teh awakna mani ngeusi. Pak Unu mani jangkung lenggi. Pinareupna henteu nonjol tapi ngeusi deui. Jeung anu matak eungapan eureun mah eta kumireungeuh keuretan beungeutna. Irung bangir, kulit bodas bersih, panon cureuleuk, bibir ambu cuy. Tapi lain pedah ku pulas buah bencoy. Ieu mah beureum asli, beureumna bibir wanoja geulis nya jiga warna buah dalima teh. Nah, cag urang istirahat heula. Ampun ya Ginggi teh aduh. Serame dewa ya nya. Aturan nu jeung ngadangukeun ka sadayana dangat ayeuna mudah-mudahan sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat anu ngadongeng, sehat anu ngadarengukeun dongeng nu aya di Soreang, di Katapang, di Ciwidey, di Cimaung, di Pangalengan sadayana. Mudah-mudahan sadayana nu aya di Kabupaten Bandung sing sarehat, nu aya di Tasik, di Garut. Ibu Dokter Yulinda Welya kamana ya Ibu Dokter kumaha damang nu aya di Garut, Pak Prabu Arjuna nu aya di Banten, Cianjur, Karawang, Mamah Gina ge Mamah Andri kumaha daramang ya. Mudah-mudahan we masih maranco tah insyaallah engke urang ngamedar deui dongeng-dongeng anu tipayun didugikeun ku Mang Aa, buku dongengna tos aya nya. Mudah-mudahan we maranco sadayana. Mangga urang teraskeun deui ieu dongengna. Walungan anu geus saat teh di lubuhurna dipasangan sasak rubak anu nyambung ti peuntas ditu ka peuntas dieu. Jeung jigana lain khusus keur anu meuntas sabab sasak teh rubah malah deket-deket ka jiga panggung di tengah walungan. Rombongan widadari anu dikawal ku aleutan para sinatria teteh lamuru ka sasak nya sasak rubak anu eta ngan ari geus aya di tengah mah henteu laju meuntas tapi karumpul di dinya ngadon lalajo anu keur ngalalauk. Sawatara putri karaton aya anu seuri bari nungkup biwir basa mireungeuh loba jalma tingku cuprak jeung pating gedebug labuh. Sabab dasar walungan karasa leueur tapi aya oge anu sakadar seuri ipis. Hate Ginggi nyeredet basa mireungeuh nyi putri anu panggeulisna teh ukur imut saulas. Basa batur saleuseurian babarakatakan teh minangka kaget mireungeuh anu pating gedebulug labuh muru lauk si geulis nu ieu mah ukur nutupan liang irungna anu bangir ku curugna anu lentik bersih. Ayeuna panon Ginggi lat poe poho ka anu keur pahibut ngalalauk mah sabab nu diteuteupna mah kalah si widadari geulis teh. Ginggi kalah kalalajo imutna eta widadari. Tapikeun ka dina hiji waktu manehna digebahkeun ku sora anu ngagorowo. Durwiksa cenah cek hiji sora. Ginggi reuwah sampun nyorowok teh Suji Angkara di tengah sasak jeung eces ngagorokna ka manehna nya pasti ka manehna sabab Suji Angkara ge kungsi nyebut Ginggi teh salaku Durwiksa.
Komo basa Suji Angkara gugupai ka manehna nitah nyamperkeun mah. Ginggi acan nyaho Suji Angkara mani ngahajakeun gugupai ka manehna naha alatan geus nampa beja ti Madi yen manehna eudeuh ngalamar gawe. Rek naon? Heueuh rek naon-naon oge nya aing mah bungah we da ieu dipikah hayang. Aing hayang bisa nalungtik ieu mangkeluk ti kadeuketan. Cek gerentos hatena. Ginggi harita teh seseleket nyuai-nyuaikeun jalma anu pasasedek. Ngan basa anjog ka sisi sasak manehna dipegat ku prajurit anu ngawal aleutan para putri karaton. Da itu dipiwarang ka ditu jisim kaula mah nun. Cek Ginggi nuduhkeun ku jempol leungeun ngan prajurit nyang kana jempol Ginggi nunjuk ka si geulis anu ayeuna deketeun Suji Angkara. Gagabah sia eudeuh ngadeukeutan Gusti Nyimas. Cek prajurit nyuntrungkeun awak Ginggi tepikeun ka ampir ti jengkan kawalungan. Ngan untung nawe Suji Angkara ngagorowok deui sangkan Ginggi datang ka tempat di mana manehna keur nangtung. Tuh nya saur jisim abdi ge dicalukan. Cek Ginggi noe leungeun prajurit tur nuduhkeun ka tempat di mana Suji Angkara gugupai ka manehna. Oh, jadi sia teh badegana Raden Suji. Heug, jiga tuh. Cek prajurit akhirna. Ginggi unggah kana sasak ngiciprit ngadeuketan Suji Angkara. Ngan kusabab samemeh anjog teh kudu ngaliwatan para praputri karaton anu ting rariung. Atuh geus aya deui prajurit sejen anu sasentak. Dek naon? Sia ka dieu. Cenah. Itu nun jisim kaula nampi panggero ti Raden Suji. Tembal Ginggi sakali dinuduhkeun ku jempol bari rengku. Jalan ka tukang atuh. Lain nelenden ka hareupeun jajaran para putri karaton. Cek prajurit. Sababaraha urang putri karaton saleuseurian basa Ginggi dicarekan ku prajurit teh si geulis anu nangtungna deketeun Suji Angkara oge sarua neuteub ka Ginggi anu keur dicarekan ku prajurit. Ngan manehna mah neuteub ka Ginggi semu heran meureun cenah pedah naon eta lalaki teh dicarekan gitu. Ginggi mah geus ngulincer katukangeun para putri teh bari leumpang semua yongkod teh. Irungna ungas ingus sabab kakara ayeuna manehna ngambe sesengitan sarupa kitu. Asa ngambe sesengitan anu eueuh di dunya. Cenah saking ku kakara ngambe anu seungit-seungit meureun Ginggi teh. Tetela sesengitan teh nyambuang tina awakna putri karaton. Basa Ginggi geus anjog ka tempat anu deukeut di mana Suji Angkara nangtung. Manehna kalah neuteub salila-lila ka si geulis teh. Kakara eureun neuteubna sanggeus digebah ku Suji Angkara. Hei, nanaonan sia Durwiksa? Cek Suji Angkara nyentak. Digeunggeureurkeun kitu Ginggi ngelemes eraeun. Padahal ari segeulisna mah kalah imut, lucu mireungeuh paripolah Ginggi teh. Saha ieu teh Kakang? Si geulis nyarita halimpu jeung karasa meulah jajantung. Ieu teh badega Kakang ngaranna si Durwiksa. Nyimas. Cek Suji Angkara. Nya Kakang. Piraku ngaranna teh Durwiksa. Cek si Nyimas geulis neuteub ka Ginggi. Deuh, teu kedah nyebat Kakang atuh ka badega mah Nyimas. Cek hiji sora Ginggi ngareret ka jajaka anu nangtung gigireun Suji Angkara tetela jajaka seta. Seta panonna ngadelekan kebek ku rasa cua mireungeuh beungeut Ginggi teh.
basa ginggi ngareret seta mah langsung ngabalieur. Jisim kaula ginggi anu katelah mah Gusti Nyimas, cek ginggi hormat pisan. Nah atuh Kakang Suji bet digero Duruwiksa, cek si Nyimas geulis teh. Umargi ginggi teh nami hiji jin pangjahatna dina carios pantun Gusti Nyimas. Tembal ginggi. Ginggi teh jin jahat anu niru-niru janten jalmi bener, jalmi sopan, namung hatena mah malah wading milari lorongkang kajahatan Gusti Nyimas, cek ginggi. Ges teu kudu dituluykeun da Nyimas mah Nyimas banyak inten ge apaleun, cek Suji Angkara. Jajantung ginggi jiga rek coplok. Aya ku endah eta ngaran, cek hate na ginggi. Kunaon sia kakaramu cunghul ayeuna hei Duruwiksa, cek Suji Angkara. Umargi jisim abdi kakantun ku rombongan nya jisim abdi nyusul salira we Raden kaleresan patepang sareng pun madi omong ginggi. Nah si madi teu cacarita ka kaula padahal kaula butuh ku tanaga sia, cek Suji Angkara. Atuh nuhun jisim abdi ditampi babakti ka Gusti Raden, cek ginggi. Sia teh bisaan pusuk pasak sok ayeuna bantuan Nyimas banyak inten meuleum lauk ngan omat sia ulah waktosna parantos seep para wagi mitra kaum dangu sadayana. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-32. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.